dongeng judulna Sangsara Alatan Harta. Dina ieu dongeng tiasa kagamarkeun harta anu mawa cilaka, harta anu kumaha para mitra sadaya. Harta anu mawa balangsak matak sangsara kana diri, harta kumaha. Mangga urang teraskeun hanca nu katuna kamari. Carios nyambung judulna Sangsara Alatan Harta karya Mang Sastra. Mang Jaya minangka juru dongeng ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Mangga urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Kocapkeun Cep Mansur harita para mitra sadaya. Bari leumpang ngagedig, atuh puguh bari nafsu. Keheul jeung ambek lantaran yangan beca uhiji acan. Dan seg aya mah tukang beca harita dibayar sabaraha bae oge. Hari rek numpang kana mobil nu ngaliwat era manehna teh ka era maboga. Kapaksa leumpang kegancangan. Puguh leumpang gancang di barungku nafsu, kontan harita kesa ngagaraja geus saluar awakna. Da eta mah ceuk bibilangan mah para mitra sadaya nepi ka maniku kesang awakna Cep Mansur harita. Puguh dina lamunanana, dina pipikiranana muter. Sok sanajan jalan nu dihareupan ku manehanana tincakeun mangrupa jalan aspal. Atuh pamanangan blung-blong dihareup imah-imah ngajalegir. Tapi para wargi, anu kagambar dina hatena jeung kagambar dina pipikiranana pamajikanana nu katelah nyititin sutina keur dikeukepan ku lalaki sejen. Puguh bae nafsu leuwih ngagugudug. Lamun seg aya mah harita meureun teu diwejek ku manehanana, tapi kumargi masih keneh jauh di perjalanan. Kapaksa manehna neger-neger maneh, bari jeung kakerot nahan ka ambek ngeukeun pas jero hatena. Kurang ajar sia, nyolong bade boga pamajikan teh. Ku aing dibere kapercayaan sakitu gedena, aing percaya kanu jadi pamajikan. Tapi geuninganan kalah-kalakuan teh nirca. Ijing sila bengkok sembah tinu jadi salaki. Sugan teh bohong caritaan ibu teh. Papunten ibu, waktos abdi nempas kana cariosan ibu si horeng teh geuning leres kalakuan pun bojo teh. Kurang asem. Dasar jelema teh buku inung bapana. Kieu kajadianana ieu. Nyakal aing ngawin ka jelema nu teu buku inung bapana. Tadi nama sugan rek bener. Nyok kieu mah aing mah suli najis abrig-abrig gandeng kudu ngawin si Titin. Bari noroweco dina jero hatena teu karaos harita teh geus anyog. Kana pager panto pager imah, sorolok panto pager imah disorolokeun. Plus manehna asup ka jero. Kasampak para mitra sadaya pamajikanana keur nyenyekel tas. Bari jeung serenge seuri nanakeun bunga boga tas anyar. Salakina plus asup tuluy culang cileung para mitra. Kumaha we jiga ajag anu keur ngahareupan musuhna. Ningali anu jadi salakina beda ti sasari. Puguh pikeun Titin rada leuwas. Kang sanes akang teh angkat ka Bandung. Salakina ngan ukur ngahuleng we. Bari jeung teu puguh ningalina ka ditu ka dieu. Kadang-kadang ningali keluar, kadang-kadang tangah ningali kana langit-langit atau pipian teh. Kang, aya naon Kang? Sareng mobil di mana? Disangkana kudu jadi pamajikan mah. Meureun nu jadi salakina teh meunang kacilakaan. Mobilna tigebrus atawa tabrakan nu matak balik deui oge bari jeung dina kaayaan lengoh teu mobil mobil. Kang, aya naon Kang? Cobi carioskeun ka abdi. Ulah disidem nyalira bae. Nah Kang teh kenging kacilakaan. Nya. Kacilakaan kasida pisan gedena. Akang kelengitan, kagarongan. Astagfirullahaladzim, kagarongan di mana Kang? Nah naon anu digarong teh mobil atau napi hartos sawios atuh Kang perkawis harta bahna mah upami memang tos kitu kajadian mah teu kedah diemutan deui. Memang moal diingetan ku Akang. Lantaran Akang rasa nafsu ieu. Nu kagarongan teh bener-bener soal kagarongan kitu wae mah teu jadi urusan. Lantaran meureun sifat apes, tapi ieu mah ngagarong bari jeung ngahina ka diri Akang sorangan. Aya wae atuh nya saha pijalmaeunana Kang. Duh, cobi carioskeun ka abdi. Nah, pinten-pinten Akang kenal ka jalmina. Nyaho, jeung bau pisan. Kurang ajar.
Punten akang kenal ka jalmina anu ngagarong ka akang teh? Nya. Nu digarong lain ngan saukur harta bana. Tapi hate jeung batin akang digarong beak-beakan. Nyolong pade. Jelema teu beunang dipercaya. Batur mah percaya 100%. Ieu mah kepercayaan teh kitu bae. Ngan saukur pake dagangan unggul. Dasar jelema teu puguh turunanana. Para mitra sadaya pikeun Titin beuki leuwas wae kulantaran salakina jojol hogha gue nyarita teu puguh tujuanana can kapikir kumanehanana naon anu dituju. Naha anu ngagarong teh pagawena di perusahaan, naha babaturanana anu nipu jeung sajabana. Balubeng pikeun Titin teh lantaran teu puguh mikireunana kumaha kudu mikiran jadi salakina. Sedengkeun dirina sorangan ge pikiraneun keneh. Kang, jatuh abdi bade nyanak cai ngalu itu. Dong, teu kudu mawa cai, teu kudu nginum. Ya, si Mansur ya. Lamun di kitu-kitu teuing mah ngarasa nyeri hati luar biasa. Si Mansur teh lain lalaki hinaeun. Ai hirup teh kudu bener-bener silih percaya. Ieu mah kumaha kepercayaan teh. Dipake teu bener, dipake teu puguh. Kang Cecep, ayeuna ulah wakan nyarios kitu Kang. Saha heula jalmina anu teu dipercanten ku akang teh. Sateu acana nyarios anu panjang lebar da abdi teu puguh ngemutanana Kang Cecep. Tetep pikeun Titin mah teu ngarti kana carita anu jadi salakina. Lantaran jelas kumaha mikiranana da can dibejaan saha anu dipika nyewa jeung saha anu nyebutkeun nipu para mitra sadaya. Tungtungna Cecep geus beak sabar. Hayang dibejakeun ku akang? Mohon disumuhun atuh ulah janten ngambak ka abdi akang teh teu puguh pasti. Ya, si Mansur ngambak ka maneh tini. Hah? Kang Cecep? Entong aku Kang Cecep ya. Ka si Mansur. Aing ngerasa nyeri hati dihina-dina ku anjeun. Anjeun awewe panipuan. Kurang ajar sampah masyarakat. Dasar jelema teu indung teu bapa. Teu puguh turunanana. Ya, si Mansur ngerasa kaduh ngawin anjeun deuleu tini. Kang Cecep? Aya naon itu Kang Cecep? Tini para wargi. Para saruwas lir asa katingang gelap tengah poe ereng-erengan atuh puguh teu puguh asal muasalna, teu puguh mimitina, teu puguh naon anu jadi kasalahanana. Jojo Mansur nyarita kitu bae. Ngahuleng harita Tini bari ngeluk tungkul berbei cai matana merebei. Lantaran jelas ayeuna mah Mansur teh ngambek ka dirina, ngambek ka manehanana. Eta carita anu sugal ka bina-bina. Can pernah saumur manehanana babarengan jeung Mansur nepi ka Mansur caritaan sakitu sugarna. Dina ngoning rumah tangga geus ampir rek sataun teh estu layeut bae. Cik paribasana kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogam. Estu silih percaya, estu sauyunan, silih ayunkeun, silih asah, silih asuh jeung silih asih. Tapi nah atuh ayeuna caritaan Mansur kacida sugalna, kacida teasna karasana ku Tini. Tadi jadi sebatkeun lir ibarat katingang gelap tengah poe ereng-erengan. Keur kitu torojolanyangna nyaeta si Ema teh juragan pamengget bari mantap asup sia. Ajero ka kamar sia. Di polototan kitu nya Ema para wargi sadaya harita keneh tuluy asup deui sawak jeung sieun meureun. Kang Cecep. Upami Kang Cecep bari nyeuseul mah mangga sisilan abdi sing duwi kaseseepan. Namun ulah ngabarerang ka batur sawiyo si Ema mah teu boga salah. Namun memang abdi anu kagungan salah, anu gaduh salah na geura mangga ceuk paribasana nepi ka beak bersih bade dicarekan nepi ka kumaha oge mangga teh teuing. Kang Cecep abdi mah nampi, namun sateu acan abdi nampi sagalupi pangwarah ti Kang Cecep abdi mah nuhunkeun disebatkeun heula naon kalepatan abdi. Teu karasanya. Dasar memang awe panipuan. Teu karasanya. Nyebutkeun hayang disebutkeun kasalahan sorangan, rasakeun ku diri sorangan. Naon kasalahanana? Naon sababna jadi salaki jojo ngamuk, jojo ngamak, meureun diri sorangan ngarasa salah. Sumuh nu kikadanget imah abdi mah karaos
Tegaduh kelepatan Kang Cecep. Naon atuh kelepatan abdi dararasana sapertos biasa we abdi teh ngaula ka Kang Cecep teh. Da Kang Cecep teh salaki abdi. Ku abdi di kaulaan ibarat rajana dina ieu rumah tangga. Raja. Tapi si lain ya promoseri nyolowedornya. Duh, Kang Cecep ulah kitu eta nyarios nyebatkeun ka abdi nyolowedor. Ampun Gusti, astagfirullahaladzim. Tapi tidak Duh Gusti Nu Maha Agung. Disebatkeun nyolowedor teh kedaya buktosna Kang Cecep. Para mitra sadaya keur hogha gitu Trojo teh nu jadi inung jeung bapana Cecep nyata Juraganata katut Ibu Emi. Da eta mah cek disebutkeun oge. Datang sapada harita ku kabeneran pisan. Barang harita teh jut manehna lalungsur tina mobil. Mobil mah diparkir ku supirna teh di luar. Terus lalobet ka imah di kamar hareup teh keur hogha jelema. Aya naon kitu meni hogha gieu? Ibu Emi tuluy nyeureudeuh ka hareup. Disusul atuh kudu jadi salakina Juraganata. Nyana aya naon ieu teh Cecep? Meni hogha gieu era yeuh kadenge ku batur hogha. Nya kawas lain jelema terpelajar we. Hogha tuh hogha ge ulah tarik-tarik teuing era kadenge ku batur, cek Juraganata. Nya kunaon ieu teh? Nyai kunaon ieu teh? Ieu salaki mereka gagantawangan kadenge keluar tutukeun atuh bantona aya naon ieu teh? Sok-sok aja ke tengah imah aya naon? Ibu Emi harita ngerid anu jadi anakna ke tengah imah. Atuh harita mah tiuk muriling opatan para wargi sadaya dina meja makan. Sok Cecep caritakeun. Naon sabab-musababna pangna hidup make jeung gagantawangan sagarupa? Hera atuh ku tetangga. Kau selain jelema terpelajar, apa Cecep teh sakola baheula teh? Kitu deui maneh atuh tini kunaon ieu teh sababna? Keur mah inungna geus Cecep dimimitina keneh. Kari-kari aya jalan, aya paripaos, aya jalan komo meuntas mobok manguh gorowong. Dengar cadas manggi emas cek paripaosna pikeun Ibu Emi, pikeun ngabudalkeun sagala kareteg hatena. Kangewa ka Cecep kan jadi minantuna nu katelah nyitini sutina. Ibu, rupina sagarupi ceresan Ibu parantos kabuktoskeun ku abdi. Kek, soal naon ieu teh? Kabungkur Ibu kantos nerbot abdi. Abdi teu percanten 100% yen pamajikan abdi nyolowedor. Duh Gusti, jadi aing teh disangka nyolowedor ti baheula. Pontong jeurik sia tini. Ngewa kadengena deuleu. Sabal aing. Jeurik teu pantas deuleu sia. Pas kurila deuleu. Aing jadi ngewa deuleu ge. Geus ceurik disentak atungan syukur inghak kanyitin. Si horeng kadirina teh geus asup fitnah. Di dieu aya kasebatna fitnah langkung jahat tibatan maehan. Sedeng para mitra sadaya ai fitnah mah jalmina masih kena hirup namun bauna teh sok tuluy sumeleber ka mana-mana. Di fitnah jadi bau atuh puguh. Kakuping keneh kumanehanana kadenge keneh ku dirina karasana nyeri perih karasana ku dirina. Sedangkeun ai kasipatna paeh nepi ka ajal mah jelema mah teu bisa ngambil kumaha caritaan jelema nu hirup. Kitu pangngepitnah disebutkeun leuwih jahat tibatan maehan. Ayeuna si horeng si mana horeng nyititin teh geus asup fitnah ka dirina dipitnah majarkeun manehna nyolowedor. Manehna teu bisa nanaon ngan saukur bisa sumamat di jero hatena. Puguh wae jero hatena ngacerit maratan langit ngoceak maratan jagat cik paripaosna. Nedapi tulung ka Gusti Nu Maha Suci bari inget kudu jadi inungna. Ma, ning kieu karaosna abdi ngiring ka batur teh. Ma. Karaos ku abdi, Gusti. Mugi mama sing leres-leres aya di alam kubur. Pingin tempat anu layak mungguh Allah. Abdi geuning sakieu peulihna hirup di alam dunya. Menakan hiji wiwirang. Aya paripaos wiwirang di kolong catang nya gede nya panjang. Keur kitu para wargi. Nyetitin mah ulang ngalamun ke diri sorangan jeung nu jadi inungna nu parantos mulih ka jati mulang ka asa dipudut ku Nu Rahayu dipenta ku Nu Maha Kawasa. Sedengkeun harita gorolang teh
Cecep Mansur ngadongengkeun sagala rupa kejadian, ngadongengkeun sagala rupa pengalaman di tetek eueuh nu kaliwat. Da eta mah ceuk paribasana nepi ka bubuk-bubuk leutikna dibejakeun malah make jeung ditamahan ku lohong sagala rupa. Majarkeun teh cenah ngititin teh di imah eta jelema lalaki anu bari mawa tas teh make jeung digulang gaper sagala rupa. Da eta balikna waktu manehanana ngaliwat ka eta imah caritaan si lalaki teh jelas kadengenong toreng dina ceulina. Majarkeun teh ngarasa puas ngarasa bagja. Eueuh awewe nu teu bisa kapelet ku manehanana. Nyititin barang keur kitu tuluy curingan. Tuluy manehanana nyarita. Kang Cecep, oge ibu sareng apa? Sateacana abdi neraskeun cariosan abdi nu da dihapunten ti lahir tug dumuy ka batin. Janten anu digamarkeun ku Kang Cecep dieu kartos pisan. Duh, abdi teh memang leres tadi teh. Lebet ka hiji bumi lalaki. Tapi seleres nama abdi mah teu aya niat goreng, teu aya niat nyelowe doreng jeung sila bengkok sembah ti jadi salaki. Ari paniatan abdi teh teu aya sanes nyaeta hoyong kagungan tas anu sae sakumaha anu kantos ditinggalikeun nyaeta ku tamu anu enggah anu nganterna Neng Susi ti Ciparai. Tah ieu anu janten alatanana duih ka abdi milari ceuk paripaosna ngubak-ngubak pasar nya kaleresan pisan. Aya tas teh nyaeta dinu dagang teh di bumina nya kapaksa ku abdi teh lebet ka bumina malah seueur pisan tas dugi ka abdi milih aya kira ngelangkung pangten kana setengah jam. Hah? Bohong Cecep, tong ditarima segala alasan kitu. Ye, di mana alus kasebutna hiji awewe asup ka tempat lalaki. Aduh, mana kitu mah meureunya geus mineng teh Cecep. Tuh, da ibu mah teu salah-salah teuing nyarita baheula teh nya. Ye, tak kitu kajadianana bising teu nyaho Cecep. Pek we ayeuna mah kari kumaha Cecep. Jadi mana rek ngabela tini majarkeun asup ka imah eta anu dagang teh ngan saukur milih naon? Hah? Milih baju meureunya di rangsadan. Teu pisan-pisan Kang Cecep teh maksud kadinya mun ieu abdi milih tas. Teu bisa. Ngeunah we nyarita. Memang ai nyarita mah bisa maneh teh tini. Lantaran ye bibir teu diwengku, retah teu tulangan bisa diulah lelol. Ye ekol mah usumna di mana-mana oge. Ye. Maneh kudu ngarti tini. Cecep ke. Sameme Cecep nyarita nu jelas, apa hayang ngadenge heula. Naon nu jadi kasang tukang napangna ngajadikeun ributan. Naha soal anu tadi heug talungtik nu bener. Ari apa narek nyarita naon deui geus pugu buktos tadi budakna ngaku asup ka imah lalaki. Ye, hukumna ge kumaha budak awewe sedengkeun apan eta teh boga salaki manehna teh. Ye. Si Tini teh boga salaki nyatana anak urang si Cecep. Kari-kari make ngadatangan imah batur. Sedengkeun di eta teh eueuh deui ngan syukur lalaki sorangan. Pek pikirkeun atuh ku apa. Nah apa ngaraos-raos ya upami ibu ini ka imah batur ka imah lalaki heug di dinya ngenong atawa cicing setengah jam sedengkeun setengah jam teh kalakuan bisa setengah jam teh pek pikir ya rek niat jinah mah tong boros setengah jam sakret netra ge jadi ieu mah pinterna we awewe. Ibu mah geus teu satuju. Cecep mending serahkeun boga pamajikan kitu mah pieuheun teuing dia loba awewe sejen mana sina di dunya teh ye dunya teh kan segede daun kelor lega Cecep dunya teh pek we pikir ku Cecep jeung ku apana mamana tak teu bisa naon-naon geus kitu mah atungan kari ceurik ngading diut pikeun tini geus teu bisa deui diupah ape manehanana tuluy mikir jero pisan kieu ini nasib aing. Namun seg nasib aing kudu kieu aing mah tu narima kana kadar anak itu gengereun papasten Gusti Yang Widi. Aing kudu narima segala rupa dodoja jeung cocoba. Namun aing nepi ka diserahkeun. Kumaha deui lantaran memang berat pikeun aing. Ceritaan-ceritaan mitoha jeung jadi salaki geus ngauratkeun ka aing.
Gusti Maha Agung, Maha kieu karasana geuning hirup nu melis. Hirup atuh lalis. Eueuh pisan pakeun paku kumaha, teu bisa minta tulung kudu ka mana minta tulung. Memang nyeri perihna pikeun nyetini teu bisa kagamarkeun kudu sejen. Dalamunha ieu kagamarkeun ku diri urang sorangan pisah kumaha teuing murubutna cai mata anu ngalemereh mapai pipi. Jelas ebres tur tembres. Segala rupa kejadian di alam dunia teu geuning bisa kasipuh para wargi sadaya. Ku hal-hal anu kotor. Kajelma-jelma kurang kanal iman mah geus tangtos setan jin anu marakayangan teh salamina ngosol-ngosol bae. Samalih cakakak teh setan anu marakayangan. Harita teh tirituna mah meureun ngosol-ngosol ka Cep Mansur bari seuri nong toreng kadengena kana ceuli. Sia Mansur. Sia mah boloon. Bodoh deh bisa dihina kitu wae kudu jadi awewe. Sia teh lalaki. Yeuh, lalaki mah tong boga pamajikan hiji adalah obat ge bisa. Nah, boga pamajikan hiji nolowe dor mah diantep wae. Piceun ka itu. Serahkeun. Kudu nama dugulan tah. Pamajikan anjeun teh geus bukti rangsadan kabeh papakeanana keun sina indit sabeul geunjeur. Siksa tah awe kitu mah. Kitu nongprengna setan anu ngarojokan ka Mansur. Para mitra kaum dangu, urang tuna carita kaayaan kulawarga Cep Mansur. Anu keur ngulibek didinya teh sifat ngewa, sifat keheul, jeung sifat keuleuh ngajadi hiji di Cep Mansur. Sifat sedih, perih jeung ngarasa nyeri hate oge aya di titin. Samalah mah ceceum pikeun indungna mah jeung nu jadi bapana harita can bisa ngomong naon-naon. Urang tunda carita kocapkeun di tempat sanes. Si horeng si mana horeng. Sabada Neng Susi teh harita teh pramitra sadaya. Manehanana nyaeta tas datang ka imah Nyititin teh. Geninganan manehana mah terus kebat init nyaeta ka lamping Gunung Manglayang. Di perjalanan teu lila-lila teuing kabeneran kendaraan teh aya. Jadi sigana bae sarua tepat jeung di eta kaayaan teh nimulkeun gugujrudan di imahna Cecep Mansur. Hari Neng Susi mah harita teh kebat sosoranganan init ka tempatna Bahgao di lamping Gunung Manglayang. Putra di perjalanan teu kedah dicaturkeun aya paripaos. Jauh teu burung cunuk angang teu burung datang ari bakat ku dikeureueuh mah. Harita Neng Susi perantos anyog ka lamping Gunung Manglayang sok sanajan jalan rada rumpil tapi memang kendaraan mah lancar. Hari imahna Bahgaok teh memang lain di sisi jalan gede tapi kulantaran loba kendaraan jeung ojek jadi gancang. Neng Susi anyog ka eta tempatan teh teu kudu hese beleke. Malah barang datang teh harita disambut ku Bahgaok kalayan kacida pisan gumbirana ningali pasena geus datang deui. Punten Abah, aya teu ayanya? Geuli siap ka dieu. Kumaha bejana geulis? Saya Abah kumaha damang? Bari solongkrong Neng Susi munjungan para mitra. Aduh eta sifat Neng Susi. Adam pisan ai ke model dukun mah. Aya dewe Neng Susi. Saya geulis saya. Aya naon ye pangna geulis aya ka dieu teh geuning sareng teu tuang ibu angkat ka dieu teh. Numawi pun biang mah nuju ieu nuju repot janten abdi we ngahajak ka dieu. Maksudna wade laporan we perkawis anu aya patula patali sareng rencana abdi kapungkur sareng pun biang Abah. Oh bener. Sok-sok geus nepi ka mana kira-kira rencana hidup teh? Nah, geus nepi ka dituju atawa acan. Kumaha karasana jampe pamake nu diterapkeun ku Abah ka hidup teh? Nah, aya karasana atawa eueuh?
lamun eueuh karasana palebah mana eueuh karasana lamun aya karasana pak geura caritakeun macing balaka lantaran ieu teh keur nimang-nimang pikeun Abah lamun eta jampe teu mati rek dibere jampe nu leuwih mati ngan memang jampe nu leuwih mati mah nyaeta waragadna atawa pamentana leuwih gede deui. Abah ku ebutan abdi mah jampe nu ku Abah dipaparinkeun ka abdi teh patih pisan. Jadi matinya Sumuhun. Aduh mah aya dua Abah Gaok. Abah Gaok tukang mere jampe ka batur, tukang ngajualan jampe ka batur. Ieu kajenting Abah sorangan nyeri perih karasana dapon batur laksana. Itu sifat-sifat Bahaok. Harita Bahaok bari nepak dada sorangan nyebut kitu nate. Da ceuk tadi jadi sebatkeun ibarat koongna beuh maneh teh bener-bener bari jeung cakak seuri deui. Yeuh Nyai geulis. Atuh da moal disebut Bah Gaok. Ari nu katelah Bah Gaok teh tina asal gawok. Hari kasebut gawok teh geus leuwih tina pinter. Nyaeta leuwih ti pangalaman. Geus legok tapak genteng kadek. Loba pangalaman jeung sajabana. Ari Abah mah dina ngon-ngoning nulung kanu butuh nalang kanu susah teh. Nyaeta eueuh deui ngagunakeun jampe pamake ilmu jeung pangalaman kabeh. Ayeuna geus pasti aya karasana. Kumaha tujuan hidup hayang ngarangkep teh? Jeung saha ngaranna teh harita teh? Sareng Kang Cecep, Cep Mansur, Abah. Tah. Jadi jeung Cep Mansur geus pasti. Moal lila deui oge. Moal nepi ka bulan-bulan geus tangtu baris laksana. Ieu mah implengan ti Abah. Bari harita para mitra sadaya Bah Gaok harita teh tuluin meremkeun matana terus sidakep bari sila teh. Da eta mah baju kunyam-kunyem ti dituna mah meureun keur ngembat ajianana. Ningali kana kaayaan-kaayaan anu kajadian. Katingali breh ku Bah Gaok keur hoghag teh. Pasea antara nyaeta Cep Mansur jeung nu jadi pamajikanana samalah mah bisa kasaksian ku indung jeung bapana. Agamar ku Bah Gaok harita. Jelas Bah Gaok hiji sepuh anu luhung ku ilmu jembar ku pangabisa. Hiji jelema anu geus memang luhur pangartina namun hanya kal ieu pangarti disalahgunakeun kana jalan anu teu pugu. Kasalahan Bah Gaok teu aya deui iwati. Pangarti ku manehanana dijual kanu teu pugu, bikeun hasud hiri dengki jaril kaniaya jeung papada. Dalamun teu kitu meureun Bah Gaok santina moal boga langanan. Geus kitu tuluy harita teh nyah beunta deui. Bah Gaok tuluy nyarita ka Neng Susi. Neng, ke ayeuna Neng teh saha ngaran teh? Abdi Susi. Abah nami teh Susi. Susi, alus bener. Adek gelis. Ki ari Cep Mansur 3, 7, 10 bagi 25. Aduh alus di baik. Siga nama Hade repok antara hidup jeung Cep Mansur. Di dieu kagambar ku Abah sakedeung deui pamajikan Cep Mansur bakal diserahkeun. Dek, Abah yang nginum yeuh cing eta lah. Neneng. Gelis pang nyokotkeun eta bakong Abah. Harita keneh Susi para wargi sadaya dititah kitu ku Bah Gaok teh. Nagugu bae tuluy manehna nyokot bekong anu aya di juru disodorkeun ka Bah Gaok. Mangga ieu Abah. Kadikeun Abah yang nginum yeuh. Ai kurang nginum teh Abah mah. Mun asah garing ti koro teh. Ngari geus nginum mah seger karasana. Kieu geulis. Sakumaha nu kagamar dina implengan Abah. Sakedeung deui Cep Mansur
bakal jadi selagi hidup. Tapi kadek ulah poho ka Abah ya. Kumaha ya. Janji naon hidup ka Abah. Lamun seug di mana engke hidup ngarangkep ka Cep Mansur. Lantaran hal ieu teh kacida beratna ieu. Abah nu nanangan sebutna sangsara tetapa. Abah anu karasana tirakat sangsarana, hidup anu genahna. Kudu aya atuh tutik enkip cek basa ayeuna mah. Abah berkawis eta mah. Abdi moal ngahilapkeun ka Abah. Sareng di abdi moal lebar ku harta banda sareng dunya barana asal abdi laksana sapanaja. Geus pasti laksana sapanaja hidup. Geus pasti soal ieu mah geus jadi kapastian. Didinya Bagaok boga sifat ujub jeung takabur. Nyebutkeun geus pasti padahal mah can kajadian para mitra sadaya. Sedang sifat-sifat ieu dipahing pisan ku pangeran teu meunang boga urang boga sifat ujub ria jeung takabur. Lantaran anu can kajadian mah eta mah masih keneh rusiah pangeran. Urang teu bisa nganyahokeun naon anu bakal kajadian. Lantaran eta mah rusiah pangeran aya paribasa Jodopati Bagja cilaka rusiah pangeran, urang mah teu terang-terang. Tah di dieu lepatna Bagaok. Kulantaran manehna hayang katangar kudu jadi langananana. Kulantaran manehanana hayang disebutkeun hiji jelema kolot anu sakti mandraguna luhung ku ilmu jembar ku pangabisa. Nepi ka manehanana wani ngebrehkeun sagala rupa nu bakal kajadian. Sok sanajan bakal nya contona, tapi urang mah teu ngabibisani. Lantaran jelas para mitra. Ari nu sebat nu bakal kajadian marusia pangeran, urang mah darma ngan kahayang sareng ngalakonan. Anu nangtoskeun mah angin Gusti nu Maha Welas Dur Maha Asih. Gusti anu Maha Bijaksana tur Maha Pangampura. Gusti anu Maha Gagah tur Maha Rongkah, anu Maha Sihan sing sagarupi, anu karanapan ku diri urang, nu nyiptakeun bumi sareng satung kebing langit. Tapi kadengin aku neng Susi. Caritaan Bagaok telir ibarat hiji sepuh. Nyata hiji ajar anu keur maparin hiji penerangan. Hiji wiku anu keur maparin penerangan. Hiji guru anu kacida pisan luhungna. Manehanana teu nanu kana sagala caritaan Bagaok. Harita Bagaok nyeh deui seuri. Da kitu neneng. Geulis. Jadi ulah nepi ka poho ka Abah. Bieu kadengi cerita neneng. Yen ke di mana akhir baring supagi neneng bisa ngarangkep jatuh kerami kadnyiman ka Cep Mansur. Neneng gelis menepi ka moal poho ka Abah. Kadei. Tapi samemeh kitu Abah hayang nyaho. Lantaran neneng kudu dijiad. Kumaha siap kira-kirana lamun neneng ku Abah dijiad kagok aina datang ka Abah. Mangga teh teuing Abah. Abdi mah kanggo kasayan mamangga teh teuing bade dikumaha-kumaha oge ku Abah. Para mitra sadaya teu salah deui wae ieu mah neng Susi. Nyebutkeun teh bade dikumaha-kumaha oge mangga teh teuing para mitra sadaya. Padahal mah teu nyaho kumaha tinak tanduk jeung kumaha tujuanana Bagaok. Memang para wargi sadaya dina kaayaan kitu mah jelema geus serah bongkokan aya paripaos. Naon-naon anu dibikeun ge disangakeun. Dapon ceuk anu jadi guruna atawa ceuk anu jadi panasehatna disebut alus. Teu loba catur ratu. Kieu geulis. Hidup kudu dijiad ku mani kembang. Lantaran lamun hidup teu dijiad ku mani kembang moal sumeleber seungitna awak hidup. Seungitna awak hidup bakal kaangse terus ku Cep Mansur. Tah supaya hidup bisa kaameu terus ku Cep Mansur. Di mana salilana Cep Mansur inget bae ka hidup. Aya paribasa peuting kapi eling beurang kapi cangcam. Peuting teu ngeunah sare beurang teu ngeunah dahar. Salilana lengket masket ka hidup eueuh di carana iwa ti hidup kudu mani cai kembang. Janten abdi teh kedah mandi ku cai kembang Abah. Nya bener. Soal mani ku cai kembang geus disayangikeun ku Abah.
dina ngoning mani ku abah rek dijian, ku abah rek diberi ilmu sangkan hidup bener-bener hurung mancur siang lempang. Tah dina ngoning geus hurung mancur siang lempang, dong borok sifat cep mansur dalah lalaki sejen bakal katarik hati ka kendam asmara ku hidup. Apan tujuan hidup datang ke abah teh kitu beureunya. Serengeh teneng Susi, seri luar biasa bungahna, aya paripaos rek menta sajengkal dibere sadeupa. Tadi namangan saukur keur ngajirat tungkul cep mansur kari-kari cenah kubah gaok terek dibere nu leuwih lega. Atuh pugu, dasar sifat perwatakan yang Susi boga sifat angkara murka sok ngarawu kusiku. Ieu mah pugu we ngarasa bagja. Kumaha hidup sadia lamun ku abah dijihad sangkan hidup jadi istri anu ceuk paribasana. Lah moal aya lalaki nu teu kapikat kitu. Mangga teh teuing abah nyangakeun badan sakujur abdi bade dikumaha ku abah nu peryogi mah sagarupa cariosan abah tiasa kalaksanakeun. Geus dang tu geulis. Geus dang tu. Tah pikeun carana eueuh deui di mana hidup cicing di tempat abah kurang leuwih sapeuting. Lantaran di jihad teh kudu ke tengah peuting kira-kira jam 12 peuting. Ku abah rek di mandian ai tempat mani mah aya. Abah boga tempat hiji walungan caina heranga genclang, cai nyusu sedengkeun bangsa ning kayaning. Dan ieu kekembangan geus disagikeun ku abah kembang 7 rupa. Samalah dina eta kembang 7 rupa teh geus diasupkeun. Ada baskom di mana engke penting hidup rek mandi disadiakeun ku abah lantaran lain hidup wae nu datang kali teh loba awewe sejen anu minta dijieun ku abah. Kumaha kira-kira setuju lamun hidup meuting kali jadi abah saeutik? Mangga abah namun kumaha moal sawios-wios kitu pun biang di Ciparai. Wah, abah percaya. Abah yakin jeung percaya. Ku ayana hidup ayeuna ditang sorangan ka dieu meureun mana kitu geus bebeja heula ka iji kolot-kolot hidup. Dipikir lunglang, beuki kapikir dirasa, beuki karasa eueuh deui kasempatan nu hade iwal ti harita ceuk Neng Susi. Manehanana rek dijiead ku hiji guru anu luhung ku ilmu jembar ku pangabisa. Nya antukna mah teu loba pikiran. Manehna mikir jero hatena. Heueuh rek iraha deui aing datang ka dieu. Lamun lain ayeuna, keun bae aing marek ngagugu we kumaha carita anu Mbah Gaok. Da memang Mbah Gaok teh luhur ku ilmu jembar ku pangabisa. Ku aing geus kabuktikeun. Geuninganan. Tadi basa aing ngomong ka si Titin, aing boga tas nu alus, manehna langsung keluar. Ku aing katingali kabuktikeun. Aing marek laporan ieu bae ka Mbah Gaok. Kumaha Nyai? Geulis. Abah mangga samali abdi teh bade laporkeun saeutik. Perkara naon geulis? Nya anu disebatkeun rencana abdi sakedik demi sakedik parantos hasil. Moal nepi ka teu hasil ceuk abah ge. Sagala rupa jampe pamangke bangsa isim-isim anu dibikeun ku abah geus pasti ngahasilkeun. Kumaha cing hasil teh di antarana? Di antawisna abdi parantos nyumpingan ka istrina Kang Cecep, samali abdi parantos ngagunakeun segala rupa pangemat duwi ka anjeunna kokorelengan milariannya eta tas anu dipikahoyong teh. Dah. Atuh da pangemat ti abah mah lain pangemat samanea atuh. Yeuh tirakat nage 40 poe 40 peuting. Eueuh batur manu bisa tirakat 40 poe 40 peuting. Di abah mah geus sayagi geus dibeuli ku eta tirakat. Ayeuna mah tinggal make wungkul. Hidup mangan seukur make. Geus teu kudu mikirkeun tirakat jeung sajabana. Tah kitu wae. Kumaha kira-kira na satuju? Hidup rek dijieun ku abah geus peuting. Mangga apa nyangakeun. Syukur. Cing ayeuna mah hidup ka ditu heula. Mun rek kapawon rek istirahat ka ditu sakedeung di abah ge bakal datang tamu. Memang bener para mitra sadaya nu datang ka dina teh ceuk paribasana teu awewe teu lalaki kabeh pada datang ngadatangan ka Mbah Gaok.
Nu datang tadinya aya nu hayang beunghar, anu hayang payu dagang, anu hayang maju usaha, anu hayang naik pangkat. Ieu mah geus lepat deui wae para mitra jalmi teh. Memang dina kaayaan kalut model ayeuna, jalmi teh mercayakeun diri ka batur. Nah teu percaya ka diri sorangan. Tuh, ayeuna raskeun nah teu percaya ka diri sorangan. Padahal sami bahgaok di sifat jalmi. Nah, urang lain jalmi kitu make nanyakeun ka bahgaok. Tuh. Ieu para mitra sadaya nu kedah ku urang diimplengan. Kedah dilenyepan dina ati sanubari. Urang saleresna mah kedah percaya ka diri sorangan, bari jeung memuntang ka Gusti Allah nu Maha Kawasa, nu Maha Welas tur Maha Asih. Itu kunci nama para wargi. Lamun urang teu percaya ka diri sorangan, rek percaya ka saha atuh? Kocapkeun wengina dina palebah tengah peuting jemplang-jempling kira wanci jam 12 peuting. Harita para mitra sadaya Neng Susi rek dijian ku bahgaok di hiji tempat. Memang para mitra karasana tiis nyecep menica mewek ceuk paripaosna. Angin peuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan, nebak kana kulit karasana nepi ka tiis, komo di lamping Gunung Manglayang anu sifatna rada tiis patempatanana. Ai patempatanana mah memang hiji tempat solokan anu caina herang canemrang. Harita teu loba catur para wargi sadaya. Barang geus anjog ka sisi walungan teh tuluy pah aok marentah. Bari manehanana bari ngelek hiji baskom nu dieusi ku cai anu dikeuman ku kembang 7 rupa teh. Gelis di dieu yeuh, ku abar dijian. Ieu walungan jerona kira-kira ngan saukur satangtung, jadi moal laput kitu hidup ge. Janten abdi teh kedah ngebak di dieu Abah. Nya. Sok ayeuna buka bajuna kabeh. Baik dah ancur beula. Engke ku abar dibalur ku ieu. Ku cai anu meunang nyaeta ngeuman ku cai kembang teh. Abdi teh kedah ngebak di payun, nyepek. Para mitra sadaya terua catur atau ucul-ucul harita ngan kacaangan kuriem-rayemna bulan ngabelebegna awak nyiti Susi harita, awak Neng Susi jelas ka kamar harita ku bahgaok nepi ka neureuyan ciduh sapada harita ge para mitra sadaya. Geulis budak teh ieu. Aya wae milik teh ieu. Para wargi anu mulia anu sami-sami ngabandungan dongeng enteng. Teu kedah digambarkeun nepi ka bubuk leutikna harita mah Neng Susi diibakan teh ku bahgaok. Ayeuna urang dongengkeun perkawis sanes, perkawis nu aya patula patalina sareng dongeng tadi nyata perkawis urusan hoghagna antawis Cep Mansur sareng para mitra sadaya Neng Titin. Mang Jaya ngaleueut heula para mitra ieu. Alah, mangga saya ya ulah ya. Bari ngadangukeun dongeng ge. Ulah daria teuing ngadangukeun dongeng. Kita sayagi. Biasa ngaleuci kopi, nu cesak herang, cai enteh, mangga saya ya. Nya Mang Jaya ge salamina. Dari peminga dongeng teu bari ngeueut teh repot para mitra sadaya. Tang boro Mang Jaya para wargi ge nepi kadang-kadang mendakan hiji adegan nu tegang mah kedah we ngaleueut gitu. Mangga urang lajeng ge nya. Dah ya si Jaya geus baku cenah kitu ye. Ih da kumaha atuh kedasan para wargi dongeng mah. Ulah daria teuing. Kedah rineh urang mah da Mang Jaya ge maksa ngadongeng teh hiburan. Bae hiburan bari jeung adu regeng kesa ngoprot awak ribu atuh para wargi. Hiburan ge sami-sami we hiburan Mang Jaya ngadongengkeun bari hiburan para warginya kitu keneh bari hiburan kitu. Seueur contoh awon seueur contoh saya seueur. Nah urang rek nurutan awon model kitu, narek diturutan ku urang model kitu. Da ieu para mitra, judul ieu dongeng judulna Sangsara Alatan Harta. Harta nu mawa cilaka teh harta nu kumaha. Kitu para mitra sadaya. Mangga urang lajengkeun. Sakumaha nu kauninga hoghag masih dina
kaayaan para mitra sadaya berang kene. Tadi mah soal Neng Titin Neng Susi mah kagok disebutkeun geus peuting. Ayeuna mah kaayaan masih kene berang kene. Ogah di kulawarga eta ayeuna mah ngariung teh dina hiji meja makan. Anu didakwa harita teh eueuh deui iwati Neng Titin. Neng Titin Sutina minangka terdakwa nu ngadakwana aya tiluan. Teu aya sanes nu jadi salakina nu katelah Cep Mansur. Mitoha awewe anu katelah Ibu Emi Sumirat sareng mitoha lalaki nu katelah Juragana Tadikarta. Anu Neng terewela ngomong eueuh deui Ibu Emi. Caritana teh ceuk paribasana kacang ningang kajang. Keur mah manehna ngewa ti baheulana. Jadi aya ngewa geus lila teh kari-kari. Atuh ayeuna manggih tempat anu hade budal sapada harita ka ngewa kaciceup kageuleuh teh ngajadi hiji. Kitu tah Cecep. Teh urang ngariung di dieu. Ieu teh hiji kesempatan. Ceuk ibu mah ye eueuh hartina Cecep nyengu pamajikan model kieu. Lantaran dituluykeun ge nurunkeun harkat darajat urang. Kapangi we ku batur. Geuning cenah si Mansur teh boga pamajikan kitu patut. Kumaha kadengena meureut? Mohon Bu. Abdi ayeuna tangtos mutuskeun di kejadian. Namun ku abdi bade diemut masing waspaos. Heuh, mikiran naon deui? Mun ngemutan teh kapayuna kitu Ibu. Argi sakumaha nu kauninga nah ieu teh ku abdi dipirak ayeuna atanapi engke. Lantaran ieu pun bojo nuju ka kandungan Bu. Geus bae nah soal kakandungan eta mah kasalahan manehna sorangan. Wah teh nu dikandung teh lain anak hidup teh. Aduh para mitra sadaya. Pikeun Nyi Titin Sutina harita beuki cirit tading jiut. Ngajerit maratan langit ngoceak maratan mega lantaran ngomong geus teu bisa kari kumaha kajadianana. Manehna mah tumamprak kumaha kersana nu maha kawasa. Rek dibireum di hideung, rek disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang ge manehna mah tumamprak. Sagala caritaanana beuki nyeletit kana ati. Sagala caritaan tinu tiluan teh beuki peurih karasana kana baya. Waktosna sehe para mitra.